Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu sebagai kelompok Sobat Sadari saacana mulai drama pada memperkenalkan. Perkenalkan, Abdi Hairul Jantan Dr. Aida. Perkenalkan, saya Yusuf dan Tanun Andi. Rekonses sebagai Pak Agus, Andika sebagai Tuti. Abdi Anissa jantan Yani. Abdi Dela jantan Ibu Dika. Abdi Shani sebagai kepala. Abdi Nopi jantan Rasa. Abdi Wantini jantan Amanda. Dina hiji sakola aya opat sobat anu silih mikanya nyaeta Anggun, Marsha, Yani, sareng Budi. Budak opat eta sok babarengan ka mana-mana oge. Aya hiji poe Anggun kamusibahan. Anggun nuju siap-siap kangge angkat ka sakola nalika anjeunna nepungan kaluargana anu nuju sarapan. Tos ngarumpul gini. Mungkin soal tegera sarapan. Teh warna harta tos satu sarapan. Nuju sakit dengan mau ke sekolah. Anggun atuh anggun meri pamit ka sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dugi ka sakola anjeunna pependak sareng rerencanganna nyaeta Marsha, Yani, sareng Budi. Anggun langsung diheureyan ku si Marsha jeung si Budi. Cie, sigana aya nu atok pisan ye. Nya tuh pasti pan karek jadian jeung si Andi. Hah, nahan teu diweja. Anggun dira bari nyaritana. Menikah wae sih. Teu kanyahoan Andi nyamperkeun Anggun sareng barudakna. Barudak langsung jarempe pas si Andi datang. Hei Gun, kewe sekolah bareng yuk. Gini abong nembe jadian hoyong sasarengan wae. Sigana mah tiasa di abi aya les piano janten benten arah uihna. Ya terame ah. Nah didinya nu kecewana Yani. Nya kan mi aya picaritan deui. Kesawios kan di. Oh mun atuh tenanawan kan tiasa injing deui. Teos sakola di sada nandakeun waktos diajar bade dikawitan. Budi, Marsha, Yani, sareng Anggun lebet ka kelasna. Andi oge ngaleos ka kelasna sabari ngusap masta ka Anggun. Bel nandakeun istirahat di sada. Anggun sareng tilu sobatna langsung ka kantin jajan tuangeun teras lebet deui ka kelasna. Di kelas Budi minta Anggun nyaritakeun mimiti anjeunna sareng si Andi bisa jadian. Nah bisa jeung si Andi, padahal kan didinya can pernah deket jeung sasaha. Wajar we atuh bud da si Andi mah kaset osis deui moal bisa nolak Anggunnya. Geus atuh tong ngaroda wae si Anggun, sok Anggun ngajawab. Kumaha mitina? Barudak abi witi payunnya mastaka abi asal lieur. Bari di sarengan uina moal. Bios we abi nyalira. Anggun uih ka bumina, mapah siga biasa. Da jarak sakola sareng bumina mung 200 meter. Nembe oge Anggun dugi ka bumina. Ucapkeun salam Anggun langsung pingsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah Anggun. Astagfirullah. Telepon atuh dokter Aidana bi warang ka bumi sakedap. Dokter lebet ka kamar Anggun. Di payunan ku Ibu Rika, dokter Aidan langsung marios Anggun anu teu acan sadar tina pingsanna. Iya Anggun, mama di dieu. Alhamdulillah tersadar. Neng naon nu karaosan? Tadi pas uih sekolah kuyang sareng katinggalna parwe. Sering ngaraos ieu teh. Mun sering loh. Minten ayeuna sampai pusingna teu kiat. Uhun bu, tensi nama normal, tapi saya nama kayak canda ka rumah sakit bae. Mulana nyukeun CT scan kanggo hasilan kayak kobi dijajakeun sambil sebari dijelaskeun.
Mohon atuh kitu mah atur nuhun Pak Dokter. Sami-sami Bu, abi pamit heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enjingna di Bumi Anggun, Ibu Rika lebet ka kamar Anggun. Kemana tos mendingannya? Alhamdulillah tos mendingan. Alhamdulillah. Tawa ka sakola teh bisa jiga kamari deui. Bari sakola we dinten ayeuna ya ulangan. Teh Lala mana? Iya, Dek. Ka sareng teteh we nya. Pokoknya mah geura siap-siap keur sarapan. Santos Anggun siap, Teteh Lala langsung pamitan ka Ibu Rika. Anggun sareng Teteh Lala pamitan bari salim ka Ibu Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talami Teh Lala jeung Anggun tos dugi ka sakola, maranehna papisah ka kelasna sorangan. Anggun nepi ka kelasna, teras papendak sareng barudakna. Ini sadayana ayam di oge geuning. Anggun sawer Teh Lala kamari didinya pingsan. Nya teu nanaon dengan kacapean hungkul. Nanti nanaon. Tong bohong. Mun aya naon-naon nyarios we. Ke wih sakola dijajab ku abi we nya. Nya hayu atuh nuhun ya. Sabaraha jam santos bel uih sakola tos disada, Adi nyamperkeun Anggun. Ayo Anggun urang uih. Ih, naon atuh abi ge tipeuin nya. Hati-hatinya. Sadugina di Bumi Anggun, tos diantos ku Ibu Rika sareng Pak Agus langsung bade angkat ka rumah sakit. Andi salim ka ibu sareng Bapak Anggun langsung pamitan uih. Pak Agus sareng Ibu Rika langsung ngucapkeun istighfar, ngadangu Dokter Aidan ngajelaskeun perkawis kakayaan Anggun. Ibu Rika dugi ka ngecelakeun Cipanona. Tes Anggun teh tos keluar. Punten pisan abdi bade ngadugikeun berita anu kirang merenah. Sawios. Insyaallah bi tiasa narima sagala perkawis pemeriksaan anu kamari. Janten keur ieu Pak. Hasil tina tes Anggun teh kakenaan penyawat kanker otak stadium 4 sareng yuswana kirang 3 sasih deui. Astagfirullah. Manawi Dok aya obat kanggo kesehatan Anggun. Obat jasa nyandak Anggun ka kemoterapi sa minggu sakali. Tapi eta tiasa ngajamin ka kesehatan Anggun. Beta tiasa mastikeun eta tapi abatos masih kana resep obat kangge ngirana rasa nyeri nu karas ku Anggun minggu payun udah mulai kemona. Sareugina di Bumi Anggun langsung lumpat ka kamarna ngunci maneh. Ibu Rika langsung nyusulan Anggun. Anggun. Kunaon mah geus pabewe di sawarana. Ya soal teh cobian. Kunaon Anggun jadi teh KTP. Aku kudu abi teh. Kumaha hasilna? Abi kena kanker stadium 4. Cing sabar, cing kuat kanya ATT. Aya mah tenangkeun heula we diri dari Anggun. Barsa yani kila-kila Anggun kemana nya salila ieu? Tos sasasi Anggun ke sakola. Abi ge teh terang salah urang oge nah teh nyoba melarian ka bumina. Nyong kewe pulang sekolah arurang katen si Anggun bari ngajak si Andi. Kalarasan Andi nyamperkeun ka kelas Anggun. Barudak langsung ngajak ka Andi meh ngalongok ka Bumi Anggun. Kebenaran aya jalemana. Pas balik sekolah, Andi, Yani, Marsha jeung Budi indit ngalongok ka imana Anggun. Talami aranjeunna tos dugi deui di Bumi Anggun. Waalaikumsalam. Aya maraneh nih. Anggun aya. Aya di kamar ngan anu masalah sasara. Harurang cobian pendakan heula tuh teh. Mangga sok aya di ka kamar. Anggun aya di mananya?
Hei, milarian saha? Iya gening sugante di jalan kamar. Anggun nah teu ngabejaan bahwa maneh geuring. Yang naon abi ngomong bari nage umur abi saleutik deui. Nah nyarios gitu. Anggun biru panyawat naon. Abi ge hei, milarian saha? Iya gening sugante di jalan kamar. Anggun nah teu ngabejaan bahwa maneh geuring. Yang naon abi ngomong bari nage umur abi saleutik deui. Nah nyarios gitu. Anggun biru panyawat naon. Abi gaduh kanker stadium 4. Marsha, Yani, Budi, Andi langsung soak ngadangu walaran ti Anggun. Maranehna langsung ceuik Marsha sareng Yani nangkep ka Anggun. Tentang ceurik meureun ieu jalan sae kanggo abi. Tong kitu Anggun urang bakal tetep nyaah ka maneh. Kaisukan poena kadenge kabar nu nyieun diri asa dibentar ku gelap. Nyaeta kabar lamun Anggun tas ngantunkeun. Andi, Marsha, Budi jeung Yani geus ngumpul di mana. Maranehna teu bisa nahan ceurik ninggal waruga Anggun tos ngagoler beku ditutup ku samping. Tete Lala nyamperkeun Andi bari masihkeun salembar amplop bodas. Nyaeta surat terakhir nu ditulis Anggun kanggo salam perpisahan ka Andi sareng rerencangan. Ya surat di Anggun. Andi, surat ieu cara pamitan terakhir abi kanggo anjeun, Marsha, Budi, sareng Yani. Tos anjeun tong nangis deui. Ieu jangan pangsaena kanggo abdi. Ayeuna abi tos teu ngaraos nyeri deui. Insyaallah tos tenang abi di dieu. Oh nya, punten pangwartoskeun karerencangan nu lain bahwa abdi bagja pisan gaduh rerencangan sapertos aranjeun. Nuhun pisan tos kersa janten rerencangan abdi pamuat abdi tina rasa nyeri ieu. Jeung anjeun Andi hartu nuhun tos nyaah ka abdi ge nyaah ka anjeun. Abi aya hiji pamentaan kanggo aranjeun entong ngahilapkeun abdi tina emutan aranjeun nya. Sakali deui nuhun yang sadayana kanyaah aranjeun. Sumangat abi.